eta manuk loba deui wae. Jaba pare keur mah bodas, manuk loba, ingat manuk teh gara roblog. Muni ngalalebokan aya pare aing geus ade kararoneng oge. Ci kamana mah nya teangan kartu eueuh ka dieu eueuh di mana eueuh. Ah. Ci itu kenaonnya. Ci, mana kenaon Ci? Naon deh? Ieu keur ngubahan manuk. Pada ka maneh urang neangan maneh wae tadi nek tadi atur ieu meuli baju bedug ieu. Tadi tuh ka Ramayana ngan tadi atur. Ayo, tapi aing teu boga duit deh. Hayu kajen teu boga duit ge, da kurang traktir atuh. Hayu ka dieu atuh manehna ka dieu buru. Burit maten ieu amba urang bari ngabuburit. Oh, nya hayu atuh ari ditraktir mah. Hayu atuh. Hayu. Gila banget panas maten ieu. Hayu. Oh Del, emang mana harus ngajakan meuli eta? Ka urang geus boga duitna. Ya boga atuh. Boga duit yang di mana? Ya mah urang ngiriman kalau urang. Tapi duitnya duitnya diinjem ku uang urang diberekeun moal nya. Sawas ya. Ya uang urang. Gombet. Heeh. Gusti jaba manehna mah beuki duit moal mata diberekeun ieu Del. Nya. Coba yuk urang katulah yuk. Atur yuk. Oh, ayo. Aduh, aing mah kumaha nya. Jabaring duit si Adel, mamah nang ngiriman ka urang jama beak duitna. Emang pakai naon sih? Duit apa pake meuli baju? Ya tuh duit batur orang main pakai meuli-meuli baju. Apaan urang nya kumaha urang ada urang teu boga ge duit baju teh hayang anu mewah anu alus. Kumaha lamun si Adel nanyakeun hayang meuli baju. Nya teh nya Kebalan. urang paling si Adel urang meureun disarekan ku si Adel. Kan ini si Adel jelema eta. Oh, nek urang diomong. Oh, terkai mah. Hah? Mana duit dia? Oh, kuwa Del dipa. Oh, ka mana sih? Nya beak atuh Del, kuwa kan pake meuli ieu eta HP. Da ke lebaran tahu komunikasi meureunan. Ya kayaknya uing meureun hayang meuli baju ka mana untuk gak duit makanya Nya kajen kieu atuh kenya. Teh kajen lah wah erek ieu lah erek nyokot Bang Emok atuh. Teh kajen jangan gantian ka Adel. iraha meureun Oh nya moal iraha-iraha teh ge da ari ngaranna digantian mah nya. Oke lah berarti minggu harap meureun deh. Aik deket ka lebaran. Ya uing era eta ngajak si Cici nita balanja. Bukan aya duitna aya. Nya kumaha sabodo teh kan eta mah maneh Kena engke meureun mak bet menang duit, karena kegantian meureun. Hanya kayaknya uing ngecek eta ngajakan si Cici balanja uing erakeun. Kan lebaranna ge lakeun ieu. Aing ge Del da aing ge naon ku beta duit aing ge. Ya bener mana Ci, bener mana tuh, bener. Emang si Cici mah diang kerok emang na oge. Kitu si Adel ge ieu teh kaieuan ku manehna ka asut. Hanya lain bilang kerok fakta. Sungutna emang kos kitu. Lain kahasut. Nya urang mah nya da urang rek diajakan ditraktir baju bedug jadi teh tulus sudah ge. Itu mulai si Adel. Terus aing jadi kena kacan. Enggak salah mun kitu mah ada henteu maneh Tong yang diuruskeun ku gua Enggeus eta HP dijual ku. Anu jarak ka dijual bantu ku sia tuh. Sok ulang ngaku. Ulang ngaku dia. Bodoh. Ya, malah seuseurian amit-amit lain mah di itukeun diomongan ai budak segede kitu mah da kudu diomongan Ya atuh. kudu ngomongan kumaha tah urusan batu nya oge henteu urang kapergoger diuk di dieu we si Adel datang. Kengke mah ngomong, oh Del kitu sia teh menang urusan teh leuleut kitu ku sia teh. Ya mending-mending si Adel teu ngambek ka urang diomongan. Coba ayeuna HP urang dibawa ku manehna. Heuh si kitu teh mah duit-duit manehna. Nya urang emangna ge nu ngabeakeun. Pantarola sing sopan atuh manehna. Ya geus kan deh meureunan ke dijual ku manehna. Geus urang ayeuna mah erek balik geus burit nya geus asar erek nyangu. Balik bebeja ongko dah ka salaki urang da itu HP si Adel si nya. Heeh. Ayo. Si Adel. HP itu orang jualnya Ci. Kasara.
si bohai loba duit suka kasih bohai suka daya kan meuli. Ya, ulah dijual Adel. Kita cari kanan ku uas ya gadekeun weh. Ah seberot teuing anak gadek kasaha. Heuh nya kadinya kasih bohai tapi gadekeun ulah dijual. Ya urang meuli baju. Oke, ngambek. Berot teuing anak kampak lengteun lah ah. Heuh sabodo sia tuh. Oh iya urang kasih baju. Si bohai na aya we nya. Nya nyaho. Coba mah goroan. Oh nya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon Del, sinarieun. Iya rek kayak perlu Bang. Bohai na aya teu? Si Bohay, oh Del. Tadi kemana meureun bawa motor? Oh kemana sih? Teuing teu bebeja sih, nyaho jeung kunci we ka urang. Tidak moal. Teu nyaho, emang aya naon sih? Iya rek, iya ngagedekeun ieu HP atau amun teu garek beuli atuh kitu. HP naon mana emang rek naon sih ngajual HP? Oh, Nek berhenti HP dijual. Iya rek mau naon, pokoknya mah ada orang aya perlu ah. Nyangka sih diukai heula keun sugan si Bohay. Balik. Malila beureun. Nya teu nyaho, makanya tungguan nek nungguan apa kayak ka di deui. Anya nungguannya mending dia nya Ci. Oh nyangka di heula tuh. Ayo orang Ya, mana? urang kagok kiri jerok keur ieu. Ayo. Deh. Tuh si boy datang. Mana? Itu. Heuh. Oh, ini ya, saya mah. Ada cicing ke sila. Bohai, ulin. Eta beresnya rek lebaran boga motor anyar di wae nya. Aing ngasih bohai, beres lah. Oh, Ci. Karena kayak kemarin ya meuli motor di cengcelengan. Dibelikan kan motor, ada orang ayang motor sama hiji ewang. Ngomong-ngomong ya perlu naon, Ci, deh. Eta si ada cenah rek ngagadekeun HP apa rek ngajual HP ta bohai? Apa naon? Iya orang jual. Pakai sasi ya. HP urang, rokok bebatu mah. Ya besi. Lain barang duit mahal beneran. Beli 4 juta, cenah ieu kejual aja 2 juta we urang mah. Lain orang deh. Ya, nya kieu we nya. Urang mah digade-gade kajeun. Tuh nih kenapa orang duitnya harus dipakai beli motor itu karena kemarin pisan beli motor orang banyak kabeh pakai beli motor eta masih Oh, orang perlu dia, bang 2 juta tuh 1 juta kan jelas 1 juta. orang duit itu tinggal duit 2 juta di orang lagi pakai eta bayaran paket budak beli baju lebaran apa rek lebaran Del Atuluan bohai, mana mah mending nuluan pisan. Euy bohai, rek lebaran rek meuli baju bedug dah. orang yang beli baju bedug nu budak hadat wae kemarin pakai beli motor duitna kumaha tuh nya hampura we Del nya sugan ka batur atuh ka batur heula kitu sugan ka saha Mau bisa nulungan. hampura deh, lain tah yang nulungan ya, hampura nya. Satunya, Cik, ayo, hampura weh, kayaknya. ayo tuh. Hampura ya nya. Ayo, Lain tah yang ayo, nulungan, ayo, ayo. ayo. Ayo, Ayo. ada jalan ya. Ayo. Oh, si ada yang berbalik. Boy, Enggeus balik. kumaha eta tadi dengan jual HP apa enggak jadi? Ari ngagadekeun HP atau jual cenah yang 2 juta, kajian 1 juta lagi. Pan urang kita pakai beli motor au deui. Ah, Ya, kan urang sekarang teh sukan lebaran kudu boga duit kan beureunan. itu kan saya sana gede di tukang paket dah lapang ah. Kita coba ke tukang paket di wae paket maruru mana Ah, Boy. baju budak kan lebaran di mana mah teu mikirkeun lalaki mah. Nyalain tuh mikirin ke lebaran boga duit moal. Aya boga orang mah menang di mana oke kadang suban menang arisan. Tadi aku kunci motor ada. Eta mana sih? Dikulin tadi nyala. Mana mah asal boga motor ge nu anyar gitu. Pake nu mana we eta mah pake Kayak urang. masalah motor ieu. Aduh segala masalah mah kada haram. Tong lihat aja ah. Urang rek nyan kolak. Ah. Iku masih Ci, HP orang telah laku, orang mana Kumaha? enggak mana lebaran geus deket, HP telah laku, mana teh boga baju acan urang. Oh, aing coba tadi nama rek minjem kasih Adel aing komo duit di mana ieu? Oh, ya sukan kayak mun laku mana diberek kurang 200 mah 300. Ya sugan ka counter atuh deh. Aku termana, counter murah komo. Pokoknya murah mah daripada lebaran eueuh duit komo sia. Ah bari itu harus sing urang ya. Ya,
Sugan uang orang semuanya apa ngomong neangan duit cenah manehna. Uang mana? Ya, uang ayo mah. tuh. Yuk. Kita samperin yuk. Ayo. Ayo. Nyangges del aing daripada lulumpangan ekos kieu aing rek balik menang duit henteu. Itu kumaha urang. Nyangges mari balik kali itu ke uang mana urang rek balik Batunya kayak sunan anterinya. Oh. Urang balik Oh, tadi mana Del? Bang Aang. Kau tuh tengah jual HP. Laku-laku bohai. Mana tuh kita beli HP orang beli embung. Agak dia embung beli embung. Nya kumaha tuh Del? Urang eueuh duitna Del. Lamun aya mah ku urang bener, dibeli ge kajeun, rek 2 juta 3 juta ge. Kan ieu motor sih. Motor ieu pisan Del, soalna. Heeh, kumaha sih Del? Hampura we atuh. Yang ini tuh bohai mau beli mah. Orang suka orang menang Bang Emok ngomong nama rek nyokot Bang Emok dah. Terus kaji mal mah. Ho, wa, duit aya can. Duit jual HP telaku iyo, digarekeun telaku Menang cara duitna. Adel, encan menang duit teh. Nanti uang geus ka si bohai ka itu ge geus udar-idar nginjem can aya kumaha sih. Hampura we uah tuh Del. Ya, wow, ini pokoknya kudu aya, wing mah. Adel, uang mah arek dicarekan, arek dipunci sugan aya mah uang mah teu sanggup eueuh Del. Eueuh. Ya, batu kabeli baju, kabeli naon, wing mana wa? Wing teu kabeli baju acan ya barang teh. Sabodo boro-boro maneh urang ge henteu kabeli. Daya tanggus beak ku urang nya kumaha sih aya duit geus beak. Pira ku aing mah rek dipunci sugan seuk. Eta duit anu mama urang biak uwa. Oh nya heuh beak emang na oge enggeus saya mah uang geus angkat tangan. Moal mayar we udah. Ya, ada mah pokoknya kudu aya. Embung. Aya pokona duit geus beak ayeuna mah adil eta mah aing dicarekan aya dipunci sugan teu sia heuseug aing ayeuna mah. Bro, Embung. kudu aya. Embung. Embung. Siap Kudu aya. Kalau kebatu.